Yo, Cuk, ini orang ngobrol ya, Cuk nya. Oh, jauh ngobrol usap aku di balong ke gudang siapa. Lain, Cuk. Wing itu budak kumaha karunya nya ngomong wae yang kamu cenah, Cuk. Hayang ka mall. Heeh. Oh, hayang ka mall. Siapa pernah ka mall? Ya justru wing teh can pernah ka mall ka itu, Cuk. Aing. Oh. Terus kumaha sih pernah kamu ke baru bawa ke astana we budak. Ya aing tidak kumaha bingung, Cuk. Emang Cuk pernah can ka mall itu? Ka mall? Heeh. Pernah aing baheula ka mall ke lebaran. Buset. Di mana itu, Cuk? Tadi hari pun Haji Iming. Eta mah lu atuh tukang pecel beneran. Hah? Tukang pecel tah mah. Pecel naon? Pecel lele. Tadi nya bukit duren mall. Lu kok segitu mall di Cuk. Hari mall kumaha sih nu kumaha mall? Eta nu sok nyetakan ban. Mall mah. Dan urut. Heeh, menurut. Kan isir setan ku bayi nyaho di gudang. Cenah lemokan ban Cuk. Goblok ancen. Itu boga dosa ong kolot aing ong. Buka dosa. Heeh. Kumaha mimitina sih bisa buka dosa gitu. Heeh aing teh ngeun hampura ka kolot teh. Oh, enggak semeta hampura Cuk. Heeh Naon cenah? Nya hari tetepan pahampura cenah aing keur bapa jeung emak kawin aing teu bisa hadir. Nasa goblok. Terus kumaha teh Cuk? Cek bapak orang teh. Betul naon sibuk mah cenah. Kajeun aya sibuk mah cenah. Tuh hampura apa cari teh. Rambeteun tandureun loba cenah teh. Aduh, lain cenah ya. Cuk, pemerintah hampura ka kolot, pas kolot keur kawin. Heeh. Aduh, aing geus betul. Emang kunaon gitu? Aduh aja kita nyawa can dubuk dicetakna kumaha aja. Aduh aja. Panan kolot aing kawin ya. Hajat. Beuneuh hajat poloba jelema. Budak keluarga datang. Aing harita teu datang. Posisina euceun jero beuteuh teh can dubuk irungna can dubuk naonna bener Cuk. Aduh aja kumaha sih? Apaan hajat kawin bapak aing teh jeung indung aing ya. Loba jelema. Keluarga aya kabeh. Aing teh eueuh harita teu datang. Aing minta hampura ka bapak. Jeung ongkona bapana goblok nih. Soal goblok bapak aing setan. Lain. Bapak Ece jeung indung aja kawin. Heeh. Ece datang. Aing teu datang. Hampura bener itu teh. Hampura Pak, hampura bapak keur kawin jelema teu bisa datang. Lain, anu jadi masalah Ece di jero beuteng kene apaan? Apaan bapak aing jeung indung teh kawin goblok. Aing lieur Bapak aing teh kawin. Kalau bae jelema meureun. Posisi Ece na eta di mana? Karena kawin eta di mana Ece? Aing keur ngarambe harita ngarambe teu makin pagawean. Aduh, ya posisi Ece teh can nyawa dubuk irungna, meureun brus bibirna. Ari Ece sok mikir ka dinya sok. Kumaha sih? Apaan kawin indung aing jeung bapak aing setan? Cek masih pan loba jelema. Iya sebenarnya urang apa Ece nu lieur. Aing nu lieur mah tukang pindang. Aing Tukang pindang nu lieur mah. kumaha bisa belieur gitu. Oh geus nyaho lauk pae dicaigan wae sangkare kilup deui meureun goblok. Ampun aing Ya ampun pusing ah. Haridang atuh.